A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Diterjemahkeun bebas mah kirang langkung sapertos kieu. Saha jalmi nu migawe amal soleh bari dirina dina kaayaan iman rek lalaki rek awawe, maka bakal dibere kahirupan nu alus ku Gusti Allah. Kumaha kitu ari amal soleh teh? Kirang langkung nu dimaksud ku amal soleh teh amal padamelan nu nyunah ka Kanjeng Nabi, padamelan anu nurut kana padamelan Nabi. Masalahna kadang-kadang urang teh upami ngagambarkeun figur Kanjeng Nabi teh mesin ku ajengan ge osok dititah. Contoh Kanjeng Nabi kahirupan sapopoe teh. Masalahna Kanjeng Nabi hirup sapopoena siga kumaha? Ayeuna terang teh. Susah kan? Dianjurkeun ku tiap ajengan, ku tiap ustad ge kudu nyontoh kana kahirupan Nabi. Memangna kehidupan Nabi teh kawit anjeunna gugah nepi ka kulem deui kan teu terang urang sade dinten kumaha. Kitu tah. Minimalna ya, minimal. Ya, figur seorang nabi teh, seorang rasul nu paling caket tingali kalakuan saya guru-guru urang. Itu guru-guru urang, ustad, ajengan, da upami nyontoh ka Kanjeng Nabi langsung mah kitabna urang teu terang, figur Kanjeng Nabi na sapertos kumaha. Geuna nu babari bae ayeuna mah. Mun kudu nurut kana akhlak Rasul, turut akhlak hade guru-guru urang gitu. Leres da? Tah meureun janten kirang langkung perilaku Kanjeng Nabi nu sae teh tos digambarkeun ku perilaku akhlak sae guru-guru urang. Nu turutkeun ajengan turutkeun